Gampang atuh ari kitu mah yang nyaho maneh. Heeh, anu ngahilikeun. Kitu, nya sok ek nu maneh nu ieu atau nu ieu. Hah? Bro, dek ka mana maneh ka dieu sakedeung. Tek naon maneh nopi gogorowokan. Tek naon maneh nopi gogorowokan. Lain ari eta moal naon. Bawa kopi. Tara-tara kanu kopi biasa oge sok ninju susu lain. Lebar pi kopi pamere. Susu mah tuh geus aya. Cik mana atuh menta? Apa eta susuna ge nempel di maneh? Naon maksud ari maneh? Pan ieu kopina rek ditinyu ku urang, susuna rek dikanya ku urang. Oh gitu, nya sok ek nu maneh nu ieu atau nu ieu. Eta we. Neng, nyaah teu ka aku teh. Nya kitu we. Sayang teu ka aku, cinta teu ka aku. Nya kitu teh we, A. Hayu atuh urang kawin. Lain kitu, A. Sok erek nyeun budak sabariji 2. Sanes kitu, A. Sok nyeun imah erek di komplek. Sanes kitu oge, A. Terus kumaha? Ek dijelaskeun ku aing. Minggu harapna eta rek kawin tapi sia nyortos wae dijelasin ku aing teh goblok. Oh, salawasna birthday. Bedebak. Liar-liar ting sial hirup goblok. Kenaon siawan? Mikiran hirup euy lieur. Emangna maneh liar kunaon? Mikiran pasangan. Naon sia pasangan hirup, sia jomblo? Lain pasangan hirup ari maneh. Terus pasangan naon? Iya dulu ku sia kahandap. Oh, pasangan senapa heuli? Heeh, anu ngahilikeun. Lieur Walilau. Balak-balak. Pe, urang teh pan meuli jagat kuit kamari di mall. Terus nama ke bebeja ka urang. Heeh, pan urang teh lieur, aya 2 pilihan. 2 pilihan kumaha? Pan jaket kulit teh aya nu asli, aya nu palsu. Oh, terus mana jadi temelina? Henteu, da urang teu bisa ngabedakeun mana nu asli, mana nu palsu. Gampang atuh ari kitu mah yang nyaho maneh. Emang kumaha kitu cara ngabedakeunana? Kari we asongkeun ka reungit lamun dicocok berarti eta asli. Bro, terus di mana mana? Ayo gitu. Eta tetangga sabelah stres. Emang saha? Emangnya stres kunaon? Heueuh, mikiran duit. Pamajikanna teh balanja wae. Terus urusan jeung maneh naon? Make ngomong ka urang. Heueuh, cek maneh anu stres pamajikanna atawa salakina. Sia anu mah goblok. Hayang nyaho urusan rumah tangga batur. Pe, ayo di imah nobe sok lanjut di petara. Nya osok atuh emangna naon kitu? Emangna sok lanjut film naon wae tah? Sinetron kadang-kadang film India. Oh, gitunya. Nah, buat nanya kitu ka urang, emangna mana sok tara lajo TV? Nya osok atuh. Ngan tipina urang mah film Jure Gungkul. Nah, habut bisa kitu. Pan antenana malaikat kuburan. Jadi seram. Palingan buat mana gak genderuwo. Ngobrol dulu atuh biar romantis. Yang
saya obrolin atuh. Tetebakan atuh yuk. Nyesok pada tebakan naon sareng Neng. Oh, naon bedana alat musik kendang sareng Neng? Nya beda atuh, ari kendang mah berbunyi, ari Neng mah bersuara. Eta mah jawaban please atuh Neng. Nya teras naon atuh nu leureusna saur AA. Tah Neng, ari kendang mah alat musik tradisional Sunda. Oh gitu. Teras aya Neng naon? Tah Neng mah mau di Sunda. Ah, kahayangna sansun-sansun ari nikat untuk tara. Nah, hari Neng jadi galak-galak ka urang, Neng mah lieur. Sia baru nulieur mah jadi urang oge. Anjing, nopi jadi galak ka urang. Si goblok si Iwan udah ngajedog di ditu. Kita tengok ku bapana. Wan, itu siapa pamaneh neneangan? Hah? Itu bapak maneh neneangan erek nyita. Hah? Haheho. Itu babeh maneh neneangan. Naon? Karena raw cari cing di dieu. Ah biasa we pi keur nongkrong bade ka mana? Eta bade ka payun meser kuata. Si goblok ditanya ku aing. Haheho ditanya ku awewe nemangan. Goblok sih. Naon ari maneh? Pas atunya abi bade ka payun heula. Kela bade dijajak ku abi. Nya hayu atuh ari keur sama. Si goblok Aisyah sarap. Pepew. Yang, kamu tahu nggak? Tahu apa yang? Kamu itu kayak Google. Kok kayak Google? Iya, karena kamu itu tahu semua jawabannya aku cari. Yes.